Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puja puji syukur urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sareng salam mugi salamena dicurakeun ka baginda urang sadaya yane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah anu mulia, alhamdulillah urang masih kene dipasihan panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala anu mana sampai ka detik ayeuna urang masih kene bisa patepang sareng Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Anu mana eta nikmat ya Allah anu perlu kurang disyukuran. Batur mah anu geuring komo anu maot mah tos teu manggihan deui kana Idul Adha dina taun ieu. Nah satajana urang ngariung ieu sakali pangeling-eling nya anu kahiji anu mana urang dina Idul Adha eta sunah takbiran. Sunah takbiran. Walaupun dina tiap tahun sering disampaikan ngan jelema mah sok aya pohona. Pama urang tos sepuh mah tos kolot mah sok babari ka poho. Tahu kituna ayeuna diingatan deui bahwa Idul Adha urang sunah takbirana ti tanggal 9. 5 poe kebel. Dimulai tadi tah, di tanggal 9 di poe Salasa. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Engke eureun-eureun eta urang dina tanggal 13 nya bada asar. Jadi lamun anu keur salat berjamaah anu ngimaman nya dina tanggal 9, 10, 11, 12, 13 tah nya mulayan ku takbiran heula. Karak mah kaditu astagfirullahaladzim. Nah, supaya orang menang pasunahan. Eta ke salat sorangan di imah sarua bae. Beres salat nya takbiran heulan. Tos kitu karak mah maca istighfar aja anu sanesna. Lumayan satahun sakali nya satahun sakali. Makana urang sunah takbiran. Terus anu kadua, urang ayeuna takbiran terus sampai ka subuh. Barang kitu urang sampai ka subuh. Tah urang tos salat subuh atau arek salat subuh atau tos salat subuh nya eta urang sunah mandi. Mandi karena urang endek salat Idul Adha. Niatna nawaitul ghusla mi yaumi Idul Adha sunnata lillahi ta'ala. Lamun bahasa Arabna teu bisa geus ki beda niat kaula mandi dina lebaran Idul Adha sunnah karena Allah taala. Lamun diniatan urang menang ganjaran, menang kahadean kana awak urang. Tapi lamun teu diniatan ngan bersih awak doang tapi ruhna mah teu kabawa bersih. Jadi disunahkeun eta aya manfaatna kanggo diri urang. Dina diri urang eta aya jasmani sareng rohani. Lamun diniatan jasmani bersih, rohani urang juga insyaallah bersih. Terus urang tos mandi barang kitu mah make baju. Dina Idul Adha mah urang sunahna make baju warna putih. Nya. Bocah pakai warna putihnya. Teuing nu goreng ge leus yang penting warna putih, lain nu pang bagusna. Lamun Idul Fitri sunah pang bagusna, tapi Idul Adha mah sunah warna putih, samping putih, koko putih, teh koko putih, kemeja putih teu naon nya, sunah warna putih. Tos gitu orang make baju putih, orang dek lempang kamu rek salat Id, ulah waka ngopi, ulah waka ngarokok, ulah waka sarapan, ulah waka ngamam nanaon, sunah nahan heulan. Ya. Jadi entos subuh ta urang sampai urang lempang salat Id kamu sholat, ulah waka baram emam, ulah waka ngamam nanaon, sunah nahan
kebae nya sarapana tos beres salat id eta hukumna sunnah. Urang bari nginget-nginget karena sejarahna Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, urang bae mau urang kira-kira urang bayangkeun urang boga anak anu ku urang dipikanyaah, nu ku urang dipika cinta. Barang gitu mah eta anakna dipencit. Mun lamun anakna rada kira-kira neuh mah dipencit ke kamayangan sigan. Tapi kan lamun anakna soleh, anakna bager, anakna kasep, terus ku pangeran dipencit. Atau Nabi Ibrahim jeung pamajikanna teu bisa dahar, teu bisa nginum. Cek urang teh mah sare. Teu ngeunah, barang dahar teu ngeunah, makana nahan barang hakan. Ja teu ngeunah dahar teu ngeunah sare. Menang parentah eta lah. Itu juga urang boga pikiran beban berat, pan urang ge sarua. Dahar teu ngeunah nya minum teu ngeunah sare hese karena urang kabayang-bayang ta eta. Nya lain ku nolak parentah pangeran, tapi bawaan psikologis manusia tam. Karena Nabi dan Rasul mah manusia, sehingga urang disunahkeun lamun urang dina salat Idul Adha ulah waka barang emam. Nya hanya biasakeun ti leuletik ulah waka barang emam. Kebae emamna tos beres salat Id. Tah barang kitu mah urangnya salat Idul Adha di dieu lah di mushola eta salat Idul Adha mah sunnah leuwih isuk. Nah, ai salat Idul Adha salat Idul Fitri mah urang kamari teh jam 7 kurang saparapat, Idul Adha mah urang jagisuk jam 6:30. Kunaon sebabna sunnahna leuwih isuk? Karena bisi rek gerak ngurusan hewan kurban, bisi rek gerak mencit karena lamun beurang mah pan panas. Sok urusan hewan kurban kumaneh. Peunas bae tanya rada baringsang. Kitu lamun isuk keneh mah seger, semangat keneh. Taku kituna salat Idul Adha eta disunahkeun waktuna rada isuk. Lamun anu mampu saterasna eta sunnah berkurban. Lamun aya nu main milik, contoh ya kuari macan aya milik, barang kitu mah barang poe Kamis aya nu mere, contohna nya atuh ngaran rezeki makan urang tapalinya minai sulaya tasib bisa nu ngantara naon ka ieu 10 juta. Urang beulikeun tadinya teh naon. Poe Kamisna tah poe Jumatna tah masih dina poe tasrik eta henteu nanaon. Kumaha cenah lamun pertanyaan kieu eja kami macan acan diekah geus lah kebae duitna jeung ekah bae ulah waka jeung korban kebae keberes ka ditu urang endek ekah heulan moal waka kurban. Tah beh dinya mah urang lamun aya milik dina pas Idul Adha dina poe tasrik sunnah keneh geura ngalaksanakeun korban. Kunaon sebabna ari korban mah waktuna ditentukeun cuman dina tanggal 10, 11, 12, 13. Ari akekah mah eta menep irah bae. Nah, di bulan Mulud tarobil awal, tarobil akhir kabeh ditu hop bae geura. Nah, sugan aya milik deui. Lamun aya milik tah dina tanggal 10, 11, 12, 13 heulakeun korban bae. Engke akekah mah kasugan aya milik deui. Eta lamun ayu anak anu gaduh milik. Terus dina hate urang ulah sampai aya perasaan boro-boro aing mah korban pugu manggal poe korban perasaan bae asa duit ulah nya. Jadi eta urang ngaleutikeun pangeran dina jero hate mah urang hayang bae ulah sampai urang na perasaan urang boro-boro. Tah ulah eta dilarang nya. Jadi na jero hate mah urang hayang bae. Tah eta korban. Terus deui karena ayeuna ye di Mekah mah kuari sekitar jam 4 kurang lebih. Jam 3:30 jam 4. Jamaah haji ayeuna nuju wukuf di Arafah. Makana tadi nu puasa eta insyaallah ganjaranna gede. Dihampura dosana satahun nu kamari jeung satahun anu bakal. Urang doakeun ku sadayana nya mudah-mudahan kaum muslimin muslimat anu ayeuna ngalaksanakeun wukuf di Arafah
dikuatkeun disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala sareng hajina dijadikeun haji anu mabrur ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sareng tiasa uih deui ka sanak saudarana dalam keadaan selamat dan bahagia. Terus najara hate urang mengenai haji ulah aya perasaan deui aing mah boro-boro cenah naik haji boro-boro ulah nya tah eta urang kudu bae semangat mah urang nempona berita ke kamari-kamari poe-poe kamari beh anu diwawancara nu sok nonton berita tukang mulung ibu tani, pak tani, tukang pulung, tukang gorengan pas diwawancara nya ku wartawan ibu kok bisa naik haji padahal ibu usahanya cuman anu doang saya simpen sehari kadang 20.000 kadang 2.000 kadang 1.000 nah makanya kurang buktikan ulah sampai ari ngomong hayang tapi kurang nante ngusahakeun eta ngaranna bohong usahakeun we tausan bini am sarua bae Jasim abdi ge lamun ditempo mah teu bogana naon tapi karena urang girohna jeung semangat hayang jasa ya alhamdulillah gitu tinggal nunggu waktu bae yang kendoana kasadayana mudah-mudahan panjangkan umur tiasa naik haji kitu nade ka jamaah imam mere semangat ieu mah nya gitu kasadayana ulah sampai ngaleutikeun hate kege aya bae ti mana bae urang biasana sapoe 1.000 atuh sapoe 1.000 ulah sampai urang ngaleutikeun hate jeung sampai urang komo nyenehkeun muslah haji mah cenah kepada yang mampu urang mah ti leutik diajaran ge naik haji ka Baitullah anu mampu eta kan umum kalimatna mampuna model kumaha mampu sapoe 1.000 tah mampu sabulan 10.000 atau mampu sabulan 1 juta atau mampu sakaligus atau mampu dengan ge sapoe 100 perak kan mampu jelema beda-beda ieu nu kadang-kadang jelema sok diajarana eta geus lah haji mah bagi yang mampu sehingga orang dibodohi ieu teh nya warisan Belanda urang dibobodo tiba heula geus bagi yang mampu eta kan secara umum jabatur ge lamun sungguh-sungguh mah pasti bisa ngan urang mah kadang-kadang nya kana semangatna jeung keyakinanna kurang akhirna mah hasillah haji ieu geus lah haji ieu tah akhirna urang nyepelekeun nya tawayahna ieu mah ulah sampai urang aing mah geus kolot lah ulah jadi urang mulayan anu tacan gaduh cengcelengan ayeuna mulayan ti ayeuna nya nyimpen kuatna 1.000 tah sapoe kuatna saminggu 2.000 tah kuatna sabulan 10.000 tah nyieun cengcelengan tina awi tah kurang diragaji tulisan di dinya jeung naik haji urang lamun kapotong ku umur eta insyaallah ganjaranna tos nyampe lamun urang kuari teu boga cengcelengan eta teu boga ciri ketika ditanya kieu bae ku malaikat dia naik haji can tacan pan cenah bagi yang mampu dia mah bohong mampu padahal mah dia ge mampu nya celengan tapi henteu tuh lamun urang dikieukeun mah saya udah berusaha cuman saya can aya waktu tuh buktina cengcelengan aing di dunia aya keneh tuh engkena jadi saksi eta tanya jadi ulah sampai urang ngaleutikeun hate urang mah cenah teu mampu urang mah teu bisa tapi urang teu daek berusaha supaya engkena kana anak incu urang nya semangatna ieu diwariskeun nya ka anak incu urang ulah sampai perasaan lah aing mah boro-boro jeung dahar ge hese ulah kitu nya kege aya bae milik mah ti mana bae terus ya anu saterasna sakumaha biasa urangnya PRT dina setahun sakali sok ngedarkeun amplop teh nya kanggo mushola kin irang ngedarkeunna tos isanya ayeuna nah kin diedarkeun ka jamaah ka masyarakat RT 2 eta mah eusian sabaraha bae samampuna nya kanggo ieu mushola nya lamun urang ditangnya 5 eta lah itu moal kitu lamun eta lamun kira-kira musim hujan bae satahun eta kuat moal aja bisa kaburu rempat tah ku kitu wayahna eta mah samampuna urang deukeun sabaraha bae ge eta mah amal urang masing-masing tah mung sakitu